Tah, ye Pak Ustad, tanah anu bade ku abi dihibahkeun kanggo sarana dan prasarana tempat ibadah keagamaan. Alhamdulillah gitu. Kang. Sa ukuran sakumaha teh Kang? Ieu teh Pak Ustad ukuran teh ieu teh lamun abi upami teu lepat ya abinya. Ieu teh sekitar 80 bata lah. 80 bata. 80 langkung lah, 80 bataan ieu teh Pak Ustad. Ari kapal hidituna itu nu kanang doma nu sa. Itu batasanana itu tangkal kalapa ti dituna ka belah dieuna tuh itu tuh aya hanyuang tuh itu wates. Teras kapal dieu tah. Tah eta we tangkal kopi, tah kopi naon eta teh. Lain tangkal kopi sareng nya tah tangkal tisuk. Ka dieu ka juru di ditu aya di juru teh pinggir jalana itu aya batu. Aya batu lah wates nama. Duit ka dieu tah ieu mah tos ditemok da. Tos ditemok ieu mah. Tah jantan kieu Pak Ustad abi teh nya. Aduh. Abi teh ieu teh emut kanu masihanana. Emut kasepuh lah. Itunya. Mangkana abi ku abi bade dihibahkeun kanggo sarana dan prasarana keagamaan nu aya di lingkungan Lemur Sugih Pak Ustad. Nya panginten. Alhamdulillah Ku salah deh itu si Jakar kete. Intina Pak Ustad abi mah ieu teh memang turunan kan abi teh raka mung 2. Abi sareng Kang Haji Mayung. Ieu teh nu palih ditu mah ka ditu mah nu Pak Haji Mayung. Nu Kang Haji kapal ditu nu Kang Haji Mayung terus jalan ka ditu mah. Tapi atas sawartos Kang sareng eta Haji Mayung. Ari wawartos mah teu acan. Tapi da ieu mah tos hak abi bagian abi ieu mah. Tos bagian kanan. Ieu mah mangkana abi abi teh ngemut sareng pun bojo teh. Astagfirullahaladzim. Tos cek abi teh da ningali kan di abi di urang teu aya madrasah Pak Ustadnya. Alhamdulillah Kang sate acana panginten Pak Ustad ngaraos binga gitu. Mun alhamdulillah. Kaladasan kan di dia teh acan aya madrasah barurang kali kan kalah di bumi mah geuning karunya Kang. Nya mangkana alhamdulillah syukur Gusti. Mangkana eta Pak Ustad abi pribadi pek nyerenkeun ieu tanah kanggo ku Pak Ustad kelola bade di damal madrasah, bade di damal pondok, ieu kan luas Pak Ustad. Ieu teh luas. Ari abi mah pokokna masarana dan prasarana keagamaan. Intina. Bade dianggo pondok pesantren, dianggo masjid, dianggo madrasah, mangga. Abi teh gaduh-gaduh sareng keluarga gitu Pak Ustad. Jangkar kehet ngahibahkeun taneuh keur madrasah. Pangintennya kasih Ustad panginten ieu tanahna. Apaan ieu teh taneuh? Amin. Warisanana ieu teh. Wah, ieu si Atan. Gablek adi memang bener kurang ajar ya. Amin ya Allah. Tadina ieu teh kudu kapimilih ku aing ieu teh taneuh teh. Ayeuna kalaek dihibahkeun kasih Ustad keur madrasah. Kan acan kadu tempat ya, panginten ieu tempat. Ya kudu mikir ya aing ya. Madrasah gitu. Kumaha carana supaya taneuh ieu taneuh warisan ieu dina ka tangan aing ulah sampai ka dijieun madrasah aja ku si Ustad ya. Aya pondok Prokeun si Ustad. siap keras fasilitas nu sanesna supados si murang kali sareng jamaah anu bade ngaos di dieu teh tertarik. Kantenan Pak Ustad aya taman-taman abi sok ningali lah di Batu. Bahaya ieu. Aduh si Atan kalau karek gablek warisan sagede kieu taneuh nepi ka dihibahkeun pake nyieun madrasah. Mal bisa ieu mah. Kudu beunang ieu taneuh ieu. Kumaha we carana ieu taneuh kudu beunang pinah tangan ka aing ieu. Kurang ajar si Atan wae. Tak kuat si Atan. Si Atan balik karawak ku aing si Ustad beunang. Ku aing tidak kuat sia. Jadi pada intina kieu Pak Ustad, abi atas nami pribadi mangga nyangakeun ka Pak Ustad ieu tanah kelola. Mudah-mudahan ieu teh sing aya berkah barokah manfaat dunia akhirat keur pibekeun abi jaga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Sakitu panginten Pak Ustad.
Watesna panginten Pak Ustad upami ieu nama engkewen da upami bade dibuka. Mohon. Ieu bade di damelan. Panggil deui abi. Mohon. Da penginten kana saminggonan deui lah, saminggonan ka ditu insyaallah. Mohon insyaallah gitu. Alhamdulillah tabarakallah mudah-mudahan. Katan abi mah penginten sebagai abi penginten sebagai Pak Ustad ngawakilan warga di dieu. Mohon. Abi nampi pisan ieu. Mangga. Masalah hatennya pengatan penginten Kang Atan usahana sing langkung majang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah panginten Pak Ustad sakitu mangga eta mah da abi aya kaperyogian di Nusanes. Mohon. Abi ayeuna bade ngambujeng ieu abi teh murang kali di Ponok. Di Ponok bade panginten ayeuna bade ka ditu heula panginten abi bade ngabujeng. Biasa murang kali di nelpon Pak Ustad terus saya bekal cenah kitu. Mohon sakitu da panginten. Sing saleh murang kalihna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan. Amin. Mangga. Tah Pak Ustad, mangga we Pak Ustad mah. Eta mah bade ningalian heula mangga. Eta mah nya abi sejak premius Pak Ustad. Atur nuhun pisan Pak Ustad. Sami-sami kata. Abi nyarenkeun Pak Ustad ieu mudah-mudahan ieu tanah warisan anu ku abi dihibahkeun kanggo sarana dan prasarana keagamaan anu di selaku pemimpin pondok pesantren Pak Ustad nyangirenkeun. Abi pidoana Pak Ustad, pidoana. Kamu katan sing penginten katan sing sehat lah. Amin ya Allah. Amin. Ya utamina perusahaan sing langkung majeng marang kalihna sing soleh-soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mangga Pak Ustad. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Haji, si Atan ini tanya. Alhamdulillah ya Allah. Ma bah takwa abi dihibahkeun ieu tanah teh ka kanggo pondok pesantren nu dikelola ku Pak Ustad Acep. Alhamdulillah mak mudah-mudahan sing barokah berkah mak sing jantan ari sawarga di akhiratna ma abah sing dihapunten segala dosana. Ieu tanah anu dipasikeun ku emak jeung ku abah ka abi teh ku abi dihibahkeun kanggo pondok pesantren. Alhamdulillah ya Allah Rabbi alhamdulillah. Gusti nu agung. Sia Ustad ku aing tempokeun sia. Sia ku aing si Ustad pegat cek ku aing ayeuna ye. Tuluy si Atan. Tuluy euy. Teman macam si Atan. Sia teh adi aing. Aing lanceukna. Sia apal keur segede kituna aing sia. Bajum wah hibah sia. Ogohan hirup teh sia teh. Lila si Ustad. Aing. Alhamdulillah lega penginten pesantren paling sareng masjid. Kang Atan mudah-mudahan ya Allah Kang Atan sing digampilkeun milik rezekina marurang kalihna sing soleh-soleha. Mudah-mudahan Kang Atan usahana sing lancar ya Allah. Ti kamari Pak Ustad teh hoyong ngagaduhan tanah teh. Kangge penempatin marurang kali alhamdulillah ayeuna Pak Atan tos ngahibahkeun tanah Gusti cekaplah ieu penginten sareng pondok pesantren sareng masjid di dieu lah. Ayeuna mah saengal-engalna dibadamtenkeun ya sareng warga me saengalna dibangunkeun. Alhamdulillah ya Allah. Pak Haji. Aduh. Jadi tong sasalaman. Tong sumring kos no teu hayang teu pantes. Suraseri kos naon eta teh kieu. Kade aya obrolkeun penting. Buru. Murus ka dieu. Urus teh.